Sampurasun, para siswa dipikasi, dipikaheman tur dipikareus, wilujeng tepang dina pengajaran bahasa Sunda. Materi nu bade dipedar denget ayeuna nyaeta wangenan sareng ciri-ciri paguneman. Sateu acan medar materi, hayu urang sasarengan ninggal video paguneman. Sampurasun, tepangkeun wasta abdi nasanda, wasta abdi Aulia, wasta abdi Siti. Di dieu abdi sareng rencangan bade metakeun contoh paguneman. Kumaha ari kelasna sami pelajaran bahasa Sunda di kelas yang pancen anu mana sih? Eta anu ngegeskeun pengalaman waktu mun kelas abdi ge sami di luarang. Oh, eta atos deui abdi mah liburan ka mana, Mas? Abdi mah liburan teh ka Kampung Pulo. Nu di mana teh abdi Mas? Eta di geus teh munya resep anu kadi nyaman. Bade aya cerita sasakalana yang hareureum teh biasa main rakit di sini cantua. Kumaha kitu kampung Pulo teh? Jadi di Kampung Pulo mah masih mertahankeun adatna. Sakampung eta teh ulah leuwih di 7 sukunan. Kitu oge eta teh sareng masjidna. Oh, abdi macan apa kampung Pulo? Mun sit ini resep teh amun kadinya. Abdi pandembe apa teh kasih cara kasih Bageun ieu teh nu aya di Banyu resep teh. kapan ininya biasa nih biasanya. Siti Bageudit ge sami aya dongeng sajarahna. Nya duanana oge sami, bos Siti Bageudit, bos Siti Cangkuang. Kalebet objek wisata anu aya di Kota Garut. Kabung abdi mah kumpul menikah ngaruh informasi teh. Nya mun kurang pergaulan atuh. Matak nagaul atuh nya ayeuna tadi namun sareng alun tadi amun tadi ajak ka dinya. Siap. Ayo orang ambil. Para siswa nu dipikasi, urang sadaya kedah terang heula naon anu disebat paguneman. Paguneman teh nyaeta kagiatan nyarita dua arah anu dilakukeun ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa, pikiran, jeung kahayang, luyu jeung tujuan anu dicaritakeunna. Salian teh eta, urang oge kedah terang naon ciri-ciri paguneman anu hade. Ciri-ciri paguneman anu hade di antawisna nyaeta hiji, aya pagunemanana. Kadua, palaku leuwih ti saurang. Anu katilu, make kalimah langsung. Anu kaopat, dina maca pagunemanana kudu hade lentongna. Anu kalima, pasemon anu daria. Anu kagenep, lapal anu jelas. Anu katujuh, pulumusora kudu bedas. Sangkan hidup langkung paham ngeunaan materi nu dipedar tadi, hidup kedah ngawaler sababaraha petarosan anu dipidangkeun. Hatur nuhun, wilujeng diajar Gusti Yesus ngaberkahan.